Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangukeun di sareng sim kuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri para wargi dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana ka Jang Panji nyisarah katut nyisari anu mana harita nuju ngarasakeun kakeueung anu pohara. Kulantaran ngadenge beja yen Nyi Sawitri teu aya di bumiina. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Kang, nah ieu teh bade aya naon anu salaresna? Terus terang abdi mah ngaraos sieun sareng keung. Tanya Nyi Sari panon rutret ka indung jeung lanceukna. Atena ngarasa keueung da puguh tadi ngadenge lamun Nyi Sawitri siluman awewe kajajaden taya di imahna. Ah moal aya nanaon Sari. Jadi sing tenang we lah. Mending oge kaditu Sari magera sare. Da geus peuting ieu teh. Ulah keueung melang jeung hariwang. Keun wae da aya akang. Nya Nyai, sok bae kaditu geura sarekeun wae. Da moal aya nanaon. Nyi Sarah ngajurungkeun sare ka Nyi Sari anakna. Lantaran kaayaan harita teh geus beuki peuting. Di luareun imah sepi jempling taya sora jalma nu kadenge. Samalah tatanggana nu deukeut biinem teu kadenge batuk-batuk acan. Nya pami kitu mah abdi bade ka kamar da tos tunduh. Heueuh pe kaditu Nyai. Ulah poho samemeh sare babacaan. Angga mak. Jung Nyi Sari nangtung. Sup ka jero kamar goledag ngedeng dina pangsarean. Jang Panji jeung indungna Nyi Sarah terus guntreng ngobrol paduduaan nepi ka tengah peuting. Sanggeus ngarasa tunduh, Nyi Sarah sup ka kamar goledag ngedeng. Anon kucap kiceup neuteep lalangit, teu kungsi lila reup sare tibra. Sedengkeun Jang Panji teu terus sare, atena teu weleh ngarasa hariwang, inget kana caritaan guruna. Aing kudu bener-bener waspada. Sanajan acan nyaho kanu baris kajadian, tapi aing bisa ngarasakeun bakal aya bahaya anu ngancam ka kulawarga aing. Kusabab kitu aing ulah cileureun. Naon bae anu baris kajadian ku aing rek disanghareupan. Ceuk Jang Panji jung nangtung koloyong leumpang kebat ka tukang. Maksudna rek abdas ka pancuran. Jerut turun ka pipireun imah kayaan di dinya rada caang ku cahaya lantera anu digantungkeun. Nya terus Jang Panji leuleumpangan. Koreleng ka gigireun imah terus ka hareup. Jenang tung diburuan. Di kajauhan kadenge sora jalma recok ngaromong sigana urang lembur anu kakarabaralik geus neangan Nyi Sawitri. Ujang Panji ditungguan. Susuganan aya nu ngaliwat ka hareupeun imah. Maksudna marek ditanya ka panggih henteuna. Tapi urang lembur teh teu ngaliwat ka pelebadinya. Samalah terus baralik ka imahna sewang-sewangan. Jeb kayaan teh jempling. Anu kadenge ukur sora sasatuan leutik anu reang disarada patembalan. Jang Panji terus ngaleos kebat muru ka pancuran rek abdas. Teu sakumaha lila geus rengse, kuat balik ka imah prak ngajalankeun salat tahajud kalayan husu.
Ditumbu ku wiridan nada kanu maha kawasa sangkan dirina sakulawarga, dijauhkeun tina sagala mara bahaya. Reng sewiridan, ditumbu ku ngaji parat nepi ka wanci datangna salat subuh. Jang Panji ngemplong hatena, lantaran peuting harita mah parat nepi ka subuh taya kajadian naon. Sanggeus puguh aman, Jang Panji terus indit ka masjid rek ngajalankeun salat berjamaah. Kasugri para wargi, jag urang tunda heula kayaan Jang Panji, ayeuna urang nyelang malikan deui ka tukang nyaritakeun sarkum anu tadi peuting keur arindit neangan bojona. Dibarengan ku urang lembur, sajajalan terus pating gorowok ngageruan ka Nyi Sawitri. Teu karasa wanci harita geus liwat di tengah peuting, tapi anu diteangan acan kene kapanggih, sok padahal sakuliah lembur teu srikna geus diguliksek. Sakure tempat anu buni geus disungsi, kanu anggang geus diteang, ka sawah, ka kebon, ka walungan, kabeh geus diteang. Samalah ka jero jurang oge ditempoan, tapi estuning mata kanjakal anu diteangan taya pisan raratan. Nya atuh akhirna mah kusabab sararea geus ngarasa capek, saterusna bring baralik bari teu mawa hasil. Di tengah jalan Gok Amprok jeung rombongan Pak RT anu tadi nareangan ka belah kulon. Ningali kitu sarkum bunga harita kene langsung bae ditanya. "Kumaha Pak RT? Naha hasil neangan pamajikan kuring teh?" Tanya sarkum bari melong ka Pak RT, sabab teu sabar hayang geranya hobejana. "Anu mata lebeng teu kapanggih. Sok sanajan geus diaprak ka unggal tempat oge. Tapi ari ujang kumaha hasil menang raratan atawa henteu?" Pak RT malik tumanya bari melong ka sarkum. "Nya eta sarua Pak RT. Kuring sabatur-batur teu hasil kalah capek hungkul." "Beuh, nya ka mana inditna atunya pamajikan ujang teh?" "Nya eta duka teuing. Bingung abdi oge." "Terus kumaha atuh ayeuna kahayang ujang?" Tanya Pak RT hayang nyaho kana kahayang sarkum. Nah harek neruskeun neangan atawa rek terus balik? Da Pak RT mah geus hayang balik lantaran geus ngarasa capek. "Ari kahayang kuring mah terus neangan lantaran hariwang. Tapi sigana mah moal bisa da geus pasti sararea oge ngarasa capek. Sajabal ti kitu kayaan geus peuting. Jadi geus baelah urang baralik heula ayeuna mah." "Tah bener gitu. Mending oge ayeuna mah urang baralik heula. Sabab barek terus neangan oge kudu ka mana neanganna. Lantaran sakuriring lembur geus diaprak. Samalah anu sawareh mah geus aya anu baralik ka imahna. Oh da carapeun jeung tarunduheun. Tah isukan pabebeurang, hayu urang teangan deui ngaraleuwih laluasa ari caang mah." "Nya bener kitu Pak RT. Sok bae atuh ayeuna mah geura baralik. Nuhun nya Pak RT kitu deui ka sararea anu geus mantuan neangan." Ceuk sarkum nganuhunkeun ka Pak RT jeung kanu sejena anu harita araya di dinya anu geus marantuan neangan ka bojona. "Ya sami-sami jang sarkum. Ayo atuh nya, mangrek balik." Ceuk Pak RT terus ngaleos dituturkeun ku baturna anu sejen. Bring baralik ka imah sewang-sewangan. Anu aya ngan ukur tinggal sarkum jeung si Ojay. "Kang, ayo atuh urang balik tuh batur geus arindit." Ceuk si Ojay bari ngareret ka sarkum anu keur ngajanteng nangtung. "Oh hayu. Tapi kumaha Kang teh keukeuh melang ka pamajikan?" "Nya Kang sarua abdi oge melang. Tapi da ayeuna mah geus peuting. Rek terus diteangan oge acan tangtu hasil. Lantaran teu puguh kudu ka mana neanganna. Jadi hadena mah geus ayeuna mah urang balik. Ta isukan urang teangan deui nepi ka kapanggih ari ti beurang mah." "Nya hayu atuh." Nya geus meunang kaputusan kitu mah. Sarkum jeung si Ojay terus baralik. Nya teu kacatur di jalana mitra sarta itu jeung ieuna duanana geus narepi we ka imah. Geuwat atuh kekatrok kana panto teu lila brai panto muka. "Kumaha Kang? Nah kapendak Teh Sawitri teh?" Titin langsung tumanya ka lanceukna anu katempo capek pisan.
Ah, nyaeta henteu Tin. Walon Sarkum pondok. Gek diuk dina korsi setengah ngabebeutkeun maneh. Itu deui si Ojay, sedengkeun Titin terus ngaleos ka tukang rek nyokot cai. Kamana bieu teh di teanganna Ujang? Tanya Maana nyampeurkeun. Gek diuk teu jauh ti anakna. Nya kasakuriling lembur we atuh Ma. Hampir kabeh kaunggal tempat geus diguliksek ku sararea. Tapi waleh Nyi Sawitri teu kapanggih. Walon Sarkum paromana katara bingung. Nya kamana atuh leosna cenah mata ngariwangkeun. Nya eta kitu mata kariwang. Tapi keun wae lah. Da isukan rek diteangan deui. Muga-muga isuk maka panggih. Ceuk Sarkum. Keur kitu torojol Titin ngajingjing teko jeung cangkirna. Sok ditunda dina luhur meja cur diusian ku cai sor diasongkeun ka lanceukna. Kang Ojay, Kang Sarkum, mangga ngaleuteu la. Da pasti akang duaan teh ngaraos hanaang. Tos ngidar ka ditu ka dieu. Nya Nyai bener hanaang akang teh. Ieu ti koro meni asa tuhureun. Walon si Ojay gap kana cangkir, regot nginum meni ngalek-lek. Nya kitu deui Sarkum da puguh sarua ngarasa hanaang. Cai sacangkir teu lila geus beak. Nuhun Tin. Sawangsulna Kang. Tah ayeuna mah kulantaran geus peuting. Ayu urang sarare. Sabab isukan butuh tanaga keur neangan deui Nyi Sawitri. Jeung deui geus tunduh ieu teh. Panon oge nepi ka asa cepel. Ceuk Sarkum bari ngarelek heuai. Heueuh jang sok bae tunduh mah geura sarekeun. Tapi Ujang rek sare di dieu atawa rek terus balik ka imah. Ah, rek di dieu we, Mak. Da di imah oge eueuh sasaha. Heueuh nya geus we atuh sare di dieu ngarahaya batur. Nya, Mak. Aeh jang, ayu urang kukumbah heula suku ka pancuran. Lantaran geuning eta meuni karotor balas aprak-aprakan. Nya hayu Kang. Jung Sarkum jeung si Ojay narangtung. Leos ka pancuran maksudna rek kukumbah suku da puguh karotor balas aprak-aprakan kanu barala. Teu lila antarana duanana geus baralik deui. Gek dariuk ngariung ngabadamikeun naon anu rek dipilampah poe isukan. Sanggeus meunang kaputusan, Titin jeung si Ojay terus arasup ke kamarna. Kitu deui Maana. Sedengkeun Sarkum sare ngarengkol dina kursi panjang. Sabab kamar di imah si Ojay ngan ukur aya 2. Gancangna carita urang kocapkeun isukna. Maana sakula warga geus nyararing. Samalah orok oge jang Iman. Geus beunta panonna rarat-reret. Nya terus dipangku ku Titin dibawa moyan keluar. Mak, meungpeung isu keneh ayeuna keneh abdi teh rek nempungan deui Pak RT. Rek diajak neangan deui Nyi Sawitri. Ceuk Sarkum anu harita katingali geus sagedangdan. Heueuh sok atuh geuwat ka ditu teangan deui. Muga-muga ayeuna mah kapanggih terus gancang ajak balik. Nya, Mak. Aeh jang Ojay. Rek milu neangan deui atawa moal? Tanya Sarkum bari ngareret ka si Ojay. Nya komo we atuh Kang. Piraku lanceuk keur susah teu dibantuan. Oh, nuhun atuh ari kitu mah. Tapi nah kira-kirana eueuh pagawean di sawah atawa di kebon? Nyari pagawean mah aya wae, Kang. Tapi keun wae lah gampang urusan eta mah. Sabab anu penting ayeuna mah neangan heula pamajikan akang. Oh, nya hayu atuh. Aeh, Ma, ayeuna abdi rek indit nya. Doakeun ku Ma, muga-muga sing hasil. Nyi Sawitri cing geura kapanggih. Sarkum amitan ka indungna. Samalah menta didoakeun sangkan usahana neangan Nyi Sawitri bisa hasil. Sareta kapanggih dina kayaan salamat. Heug Ujang, tang tuku mah didoakeun bral ka ditu geura indit. Walon Maana geus kitu Sarkum ngaleos indit. Ma, abdi oge permios pada nyarengan Kang Sarkum. Heueuh jang jika ditu barengan lancok hidap. Nyai akang rek inditnya. Kade umat jagaan si Ujang anak urang. Angga Kang. Walon Titin bari neuteup ka salakina. Saterusna si Ojay ngaleos nyusul Sarkum anu keur leumpang rurusuhan ti heula.
Ari maksudna tayalian rek nepungan Pak RT ka imahna. Teka catur di jalana urang kocapkeun bae geus anjog kanu dituju. Barang jo langsung dibagiakeun ku Pak RT anu harita katingali geus sagedangdan. Sabab poe eta rek niangan deui Nyi Sawitri. Samalah didinya oge aya sababaraha urang tatanggana anu rek milu niangan ka asup pagawena Sarkum. Si Kemet jeung anu sejena. Poe eta mah teu arindit ka pasar. Ningali kitu puguh bae Sarkum bunga. Teu loba deui carita harita keneh beral sakabehna arindit ngabring rek niangan deui Nyi Sawitri. Ari indit ti lembur mah bareng, tapi kadituna mah terus mencar ka sababaraha jurusan. Lantaran hayang gancang kapanggih. Teu karasa kayaan harita teh geus beuki beurang mitra. Panon poe geus luhur cahayana nyorot karasa panas kana awak. Sedengkeun langit bengras tai aling-aling. Rupana bulau paselang jeung mega bodas anu ancal-ancalan. Nyadina kayaan kitu. Pak RT jeung baturna terus ngerider neangan Nyi Sawitri. Kulantaran di lembur mah angger teu kapanggih. Nya tuluy diteangan ka lembur sejen anu dareukeut. Nya terus atuh ditatanyakeun ka unggal jalma anu kaparengan panggih di jalan. Kok jeung tukang dagang pok ditanyakeun. Tapi jawabanna teu nyaho. Nya terus leos indit teu kungsi lilagok deui jeung urang lembur anu keur ngadaraweung dina golodog. Bari ngasuh budak, ok harita ditanyakeun tapi sarua lolobana mah. Jawabanna oge teu nyaho. Pak RT jeung Sarkum nya kitu deui baturna terus ngaleos indit. Rek neangan ka tempat anu sejen bari terus ditatanyakeun. Susuganan aya anu nyaho. Tapi nepi ka wanci sameme asar, samalah geus diider kaditu ka dieu Nyi Sawitri weleh acan keneh kapanggih. Kusabab sararea geus ngarasa capek. Akhirna Pak RT mutuskeun lamun harita rek balik ka lembur. Tapi saacana nyimpang heula ka warung, da puguh geus capek beuteung lapar, tapi usaha teu mawa hasil. Su Pak RT jeung baturna ka jero warung. Gek dariuk dina bangku, napas ngaharega kesang lu teleet ngoprot masuhan sakujur awak. Beungeut burahay beureum alatan kapanasan. Jang Sarkum, usaha urang teh geuning teu mawa hasil. Pamajikan ujang sakitu geus diider di teangan tapi teu kapanggih. Samalah teu kadenge raratan acan. Tah kumaha ri geus kieu? Terus terang bang mah geus capek ieu suku nepi ka rincug. Ceuk Pak RT bari melong ka Sarkum anu keur diuk dina bangku bari udud. Sarua Pak RT kuring oge capek. Tak kusabab kitu ayeuna mah geus bae lah urang balik. Tapi saacana hayu urang darahar heula. Walon Sarkum da puguh sarua manehna oge ngarasa capek. Sajabat ti kitu pikiranna baluweng alatan mikiran teuing bojona. Lah bener kitu mending oge urang dahar heula. Lapar uing mah. Ceuk si Edoy kop kana goreng ulen am dihuapkeun meuni cacamuilan. Oh, kop atuh harayang dahar mah pesen ka dinya Edoy. Ceuk Sarkum nitah mesen kadaharan. Teu hararese harita keneh si Edoy ngageruan ka tukang warung anu aya di jero. Sangkan nyadiakeun kadaharan. Kabeneran harita teh warung keur tiiseun taya jalma sejen anu jarajan. Jadi langsung bae di ladangan. Teu lila dahareun geus ngabarak dina meja rupa-rupa. Saterusna teu miceunan waktu, brak sakabehna dalahar. Kawan tu geus lapar pisan. Teu sakumaha lila, anu dalahar geus rengse terus arudud bari nyarande kana bangku. Jang Sarkum, da geus jelas ayeuna mah Nyi Sawitri teh teu kapanggih. Tah ayeuna saterusna rek kumaha pilampaheun ujang. Aduh nya eta duka teuing puguh bingung kuring teh. Walon Sarkum bari jeung humandeuar. Paromana katara alum. Kumaha atuh lamun urang lapor we kanu berwajib. Sabab mang kawasna geus teu sanggup lamun kudu terus neangan. Nya kitu deui anu sejena. Sajabat ti geus carapeun tangtu boga pagawean anu sejen meureun. Bener kitu PT.
Wing oge geus capek ieu teh. Sigana lamun isu kudu neangan deui mah moal milu. Lantaran di imah teu boga jukut keur domba. We ayeuna mah untung boga keneh jukut menang kamari. Ceuk si Edoy milu nimbrung. Ngadenge kitu Sarkum ngareret. Oh Edoy hampura nya. Maneh jadi kabawa riweuh alatan pasoalan akang. Tapi teu kudu hariwang. Sakur anu milu neangan engke kukuring rek dibere persenan. Geus pasti sararia capek. Nuhun atuh Kang ari kitu mah. Walon si Edoy bari nyerenge seuri. Bunga ngadenge rek dibere duit mah nya kitu deui anu sejenna oge sarua. Da pugu butuh keur sapopoe. Syukur atuh ari kitu mah jadi sararea tegaplah dina mantuan oge. Tasa terusna dilampaheun Ujang rek kumaha? Arek nyieun laporan kanu berwajib atawa moal? Atawa Ujang boga rancana sejen? Pak RT tumanya kalayan daria sareta di Bandungan ku sararea. Nyatang tu kuring oge rek lapor ka polisi Pak RT. Lamun nepi ka poe isuk pamajikan kuring angger teu kapanggih. Tah ayeuna mah rek sabar we heula. Rek ditungguan sapeuting deui. Saha nu nyaho manehna balik. Nyari kitu mah kaputusan Ujang. Teu nanaon. Jeung deui aya benerna susuganan Nyi Sawitri hideng balik sorangan ka imah. Nya kitu. Tah ayeuna mah hayu urang baralik. Ya hayu atuh tapi samemehna bayar heula urut dahar. Ceuk Pak RT nitah mayar lantaran manehna sieun katempuhan. Nyaho kabeh ku kuring dibayar. Walon Sarkum geuwat ngageruan si bibi tukang warung. Nya terus ngitung sakabeh kadaharan anu geus didahar. Sanggeus kanyahoan jumlahna. Harita keneh cereng ku Sarkum dibayar. Satuluyna bral arindit rek balik ka lemburna. Kasugri para wargi gancangna ieu carita. Kirawan Citunggang Gunung Pak RT jeung Sarkum kitu deui anu sejena geus anjog deui ka lembur Cibubuay. Nya terus baralik ka imahna masing-masing. Nya barang datang ka imah Sarkum langsung ditanya kumaha Anah jeung Titin. Atena ngarasa heran sabab balikna teu bareng jeung si Ojay. Ku Sarkum langsung dijawab, lamun si Ojay neangan ka tempat sejen bareng jeung Kang Ipin, si Kemed katut Kang Jana. Anu harita teh can baralik kawasna masih di perjalanan. Kumaha Jang Nyi Sawitri teh kapanggih? Tanya mah Anah bari neuteup ka anakna nu katempo bangun capek. Anu matak henteu mak. Terus kumaha atuh Ujang? Nya teu kumaha atuh mak. Tapi keun wae lah. Mak teu kudu jadi pikiran. Sabab isukan rek ditiangan deui. Samalah abdi rek nyieun laporan kanu berwajib sangkan mantuan neangan. Aeh mak, abdi rek balik heula ka imah teu kuat hayang mandi jeung hayang disalin baju. Nyaho gatuh ka ditu geura bebersih heula. Engke lamun hayang dahar datang bae ka dieu da dihidep geus masak. Nya mak. Walon Sarkum teu nyarita deui harita keneh terus ngaleos indit rek balik ka imahna. Teu lila sajigna Sarkum torojol si Ojay leumpang nangalenghoy bangun lungse. Da puguh bakat ku capek, ningali salakina datang geuwat dibagyakeun ku Titin. Sup si Ojay ka jero imah. Geek si Ojay diuk setengah ngabebeutkeun maneh. Kumaha Kang? Kapanggih Nyi Sawitri teh? Tanya Titin bari neuteub ka salakina anu kakarajol. Ah, boro-boro Nyai. Nu aya makalah capek. Walon si Ojay bari ngusap kesang. Nyai nyokot heula cai atuh tong waka diajak ngobrol. Ceuk mah Anah bari ngareret ka anakna. Aeh nya, kiantosan sakedapnya Kang. Teu talang keleos Titin ka tukang. Tapi teu lila geus balik deui bari ngajingjing teko jeung cangkirna. Sok ditunda luhur meja cur dieusian ku cai. Kang, mangga ngaleut heula. Sore Titin ngasongkeun cai ka salakina. Nuhun Nyai.
Gawat ku si Ojay di tampanan regot nginum. Ujang, nepi ka mana neangan teh? Numawi tebih mak. Terus kumaha kapanggi raratana? Numawi henteu mak. Cu Sawitri lebeng teka pendak raratana. Walon si Ojay nerangkeun lamun manehna teu hasil manggihan raratan Nyi Sawitri. Nya lamun kitu mah sarua atuh jeung lanceuk hidup teu hasil manggihan raratan bojona. Heran kami manaha indit ka mana di Nyi Sawitri atuh. Oh, Kang Sarkum tos mulih mak. Enggeus karek bieu pisan. Teras ayeuna ka mana? Balik heula ka imahna teu kuat hayang mandi cenah. Nya nuhun atuh ari tos mulih mah. Aih mak, permios heula abdi oge bade ka pancuran ieu teu giat hareudang. Heuh pek ka ditu gra mandi. Aih Nyai, keuat atuh sadiakeun kadaharan keur salaki hedap. Da pasti lapareun. Mangga mah datos sayogi. Walon Titin, si Ojay harita terus ngaleos ka tukang. Kop kana anduk anu nyampai dina tambang satuluyna mah kenceling indit. Ngajingjing wadah sabun rek ngajugjug ka pancuran. Mangsa alam harita teh geus burit. Cahaya layung hibar ti belah kulon sora tongeret reang di sarada patembalan. Ditema ku sora manuk piit anu ricit tina dahan pating araclog jeung baturna. Angin leutik ngahiliwir dang daunan ketempo pating aroyag pating arulang kawas anu ngagupayan. Cag urang tinggalkeun heula maanah sakulawarga. Ayeuna urang nyaritakeun heula Pak RT anu tadi geus balik ka imahna. Sadatangna ka imah dibagyakeun ku bojona sup ka jero imah. Nya terus ngobrol heula sakedeung. Bu RT nanyakeun hasil jeung henteuna. Sarta terus ku Pak RT dijelaskeun lamun harita teu hasil manggihan Nyi Sawitri. Saenggeus ngobrol sakedeung, Pak RT terus ngaleos ka pancuran rek mandi. Sabab harita kayaan geus burit, teu sakumaha lila Pak RT geus balik deui. Geuat atuh disalin ku baju anu bersih, geus kitu gek diuk di tengah imah ngareureuhkeun kacape. Awakna karasa lungse sukurincug balas leumpang jauh. Bapana, nah meni teu kapanggi raratan-raratan acan Nyi Sawitri teh. Nah manehna teh tuluy indit ka mana cenah? Tanya Bu RT neuteub ka salakina. Ah, nya duka teuing atuh. Da teu nyaho leosna. Aeh bapana, ceuk kuring mah padahal kajeun teuing antep teu kudu diteangan. Apan manehna teh cenah siluman. Jadi lamun ayeuna ingkah ti lembur, tangtu alus keur urang. Lantaran urang lembur bakal jadi aman. Ceuk Bu RT ngomongna lalaunan. Ibuna, ulah sok gagabah nyarita teh. Bisi heug aya anu ngadengieun. Kumaha ke lamun dibejakeun. Jeung deui ulah sok gampang tutudinganan lamun urang acan nyaksian ku panon sorangan. Bisi heug engke kawas teh heula deui riweuh. Atuh piomongeun. Jeung na deui bapa mah daek mantuan neangan sote alatan kajurungku kewajiban. Da atuh piraku aya warga masyarakat anu menta bantuan teu dibantu. RT model naon anu kitu? Soal Nyi Sawitri anu disangka siluman eta mah sakadar kakarasangkaan. Anu can puguh bener jeung henteuna. Kade omat kudu ati-ati dina ngajaga biwir. Lamun urang teu bisa ngabuktikeunna. Ceuk Pak RT nyaritana daria pisan. Bareng jeung kitu kaburuan imah aya 2 urang jalma nu datang. Anu saurang katingalina geus kolot, tapi anu saurang deui ngura keneh. Sorog 2 nana ngadeuketan ka Rapanto. Assalamualaikum. Anu di luar uluk salam bari keketrok kana Panto. Waalaikumsalam. Walon Pak RT ti jero imah. Ibuna cing tempo saha nu di luar teh? Pak RT anu harita keur ngajemprak silanitah ka bojona. Nah sahanyakeun urang tempo atuh. Jung Bu RT nangtung gura giru muru ka hareup, kolotrak brai Panto muka.
Breh katempo aya 2 urang jalma kerajeg narangtung. Geuning Abah, haturan Abah mangga teras kalabat. Bu RT gancang ngabagyakeun ka semahna ku paroman anu bear marahmai. Nuhun nya RT. Walon semahna terus arasup ka jero imah. Mangga caralik Abah. Nuhun Nyai, kumaha cara geur di dieu? Pangestu Abah danget ayeuna mah teu kirang sawios-wios. Walon Bu RT terus cungcong sasalaman. Aya saha ibuna? Tanya Pak RT ngageroti patengahan. Aya Bah Ukim sareng Jang Usman. Kuat atuh ka dieu Bapak. Ah, Bahukim jeung Jang Usman? Tanya Pak RT kaget. Jung nangtung terus nyamperkeun ti paparetot. Geuning Abah. Ceuk Pak RT sanggeus pahareup-hareup. Nyampuguh oge Abah ngahaja datang. Aturan atuh Abah. Wilujeng tepang kumaha salira damang? Tanya Pak RT solongkrong munjungan ka Baukim jeung ka Usman. Incuna si Abah ti anakna nu bungsu. Saenggeus kitu tiluana gukgek dariu. Sedengkeun Bu RT tuluy ngaleos ka tukang rek nyadiakeun susuguh keur semahna. Aduh, meuni kaget sim kuring teh Abah. Margi teu disangki dina sonten ieu beut kasumpingan ku salira. Kumaha damang salira teh Abah? Alhamdulillah, cager Abah mah macak bisa datang ka dieu oge. Nyanuhun atuh pamidamang mah kumaha ari ujang? Tanya Pak RT bari ngareret ka Jang Usman anu diuki gireun akina. Pangesto Pak RT? Syukur ari cara geur mah. Abah. Nah, sumping teh, meuni sonten-sonten teuing atuh ieu teh. Tanya Pak RT bari neuteup ka si Abah. Nya eta Jang RT, puguh ngajajak Abah teh. Da satadinya mah moal ayeuna datang ka dieu teh. Tapi tadi beurang sabada ngalaksanyakeun salat lohor. Abah meunang ilapat cenah kudu gancang datang ka dieu. Nya atuh Abah teh gawat nita si ambu nyusulan intu sangkan barengan Abah. Sabab lamun teu dibarengan, Abah bisi labuh atawa mopo di jalan. Atuh dah jauh perjalanan ka dieu teh ari ku leumpang mah. Komodo ya pan Abah mah geus kolot, jadi teu bisa gancang. Nepi teh ka dieu eta oge eureun-eureunyan. Da lamun eueuh pasoalan penting mah haroream Abah teh ka dieu teh. Aduh, hawatos teuing atuh Abah. Tangtos salira teh capek meureun nya. Nya tangtu capek mah. Anu matak sok gawat suguhan cai atuh. Abah nyaang hayang nginum. Jadi koro geus tuhureun. Aduh, hawatos teuing ke atuh antos sakedap. Ibuna kamana cenah kalang ngaleos ieu teh. Ieu enggal suguhan Abah. Pak RT ngagorowok ka bojona nu aya di tukang. Mangga ke antos sakedap Bapak. Walon Bu RT anu harita keur nyadiakeun susuguh keur semah. Nya sanggeus rengse geuwat nyampeurkeun ka hareup bari nanggeui baki. Dieusi ku cai entehane 3 gelas. Jung. Dieusi ku cai entehane 3 gelas jeung lalauhna. Getuk sampe di kalapaan ditambah ku sepancau sapiring. Sok ditundaan dina luhur meja. Mangga Abah kitu deui ujang ngaleueut. Bu RT nawarkeun susuguh ka semah. Nuhun nya RT. Oloh eta nyaho dipudulukan kalapa. Eta teh getuk sampe Abah. Mangga geura diraosan. Kitu deui ujang, sok kadinya ulah isin-isin di dieu mah. Mangga hatur nuhun Bu RT. Walon Jang Usman kop kana gelas regot nginum kitu deui Bah Ukim nurutan. Nuhun nya RT mending ngeunah cai teh hanyut. Ceuk Bah Ukim nganuhunkeun bari sok nunda gelas. Sami-sami Abah. Walon Bu RT geus kitu mah terus ngaleos ka tukang. Jang RT ayeuna kumaha kayaan di lembur? Nu mawi masih sami Abah. Kaayaan lembur teh can aman margi siluman anu sok nyerot geti masih keneh ngulayaban milarian korban. Nya Nya heueuh tangtu kana kituna teh.
Eta siluman sadilanya oge bakal tuluy nyangan korban sapanjang urang can bisa meruhkeun manehna. Tah kulantaran kitu ayeuna Abah datang ka dieu lantaran aya perlu ka saurang jalma nu anyar datang ka lembur. Kumaha Abah aya peryogi ka saurang jalma nu anyar datang ka dieu? Kitu. Anu matak sok buru ka ditu gara susulan. Sabab waktuna samporet sameme surupna panon poe Abah kudu geus amprok jeung manehna. Anu matak sok kewaceuna buru-buru datang ka dieu. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.